Ada dongeng mah tuh euy. Loba. Panggalana nu diurusnya sakabeh bulu irung digelungan, bulu kerek dilelepe, bulu dada rambaosan, paranti tumila boksen. Eta kaciri tukang pantun hidupna zaman ayeuna mah. Boksen nya. Adaptasi berarti teh kan. Ampun, aya telepon. Halo. Oh. Pareum deui telepon waduk ngaranna. Halo? Ya. Ebi, Yo. ngadongeng deui anak pucang di budak mau. Anak pucang udah mau. Oh nyaho abdi. Dina pagar. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak mau keur ulin yang anakna. Aya pucang ngaliwat eta ceuk anak mau. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Ah tu mah yang pucang. Hah budak teh cicing beberik tah. Udah pucang lompat tari. Bot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai mau milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai mau ngan sirahna bungkul masuk. Terus ugat tuh bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang tenang. Beriling jalan tukang. Dah, di opi we. Aduh, eta maung jung era wirang. Atuh bayangannya kemana digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana masih pucang teh?" Mantong sacaci papi gitu. Bapak sia zaman. Dah eta pernah pucang ngaleueut. Di opi. Maksudna daya dari anu yang polos kere can hati di opi teh kumaha? Ya ambe ya opi teh make gula make naon gitu pucang teh gitu. Ngaleueut tadinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimana teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus tah. Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap ti gegerman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabruk. Aya mau gabruk aduh pan geunah di kegepan. Tadi harap teh gitunya geus beres bobogohan kadenge kene geus euy geus beres cenah tenang geus maneh keluar nah teh malana ditinggal mau nyaan babaturan dihakan jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan anu ngan mah mau beak babaturan tinggal tulang Padahal mah ngopi we ngeuna jeung rana ya kada ulah gitu ah. Aduh. Tah eta recek urang ge jelema teh ulah. Ulah kata halus mah kunti ka tipu budak. Ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cek urang ge anu ti peuting dinu poek. Naon? Dinu poek pan di la kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu jelema tidak jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ah ulin ceng. Ari geus jauh aing mah lin udin, paduli aing lin aceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat sieuna dinu poek mana Din? Euy ceng. Geus jauh aing mah lin udin, paduli aing lin aceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, karwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu dituun ku aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing-cicing aja dok lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu ngajoklok teu aja. Aduh, dongeng aing teh rea. Eta teh geuning anu. Dongeng nu mana urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu.
sisi rel ke rumah piring piring banyaran lawan beureum beres rumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat reuwas atuh teh masinis sugan teh tanda bahaya di rem truk begitu eureun nolong aya naon mang teh aya naon kantun bumbu unggul goblok siapa mana wae maksudna mana bariskeun sok anu teu sieun ku pamajikan baris geuning bener teh oh pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh kabeh lalaki salemur teh sadesa dikumpulkeun di lapang ceuk bapak lurahna teh urang pisahkeun euy lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca anu sieun ka katuhu kabeh atuh ka katuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan an aya hiji saurang belah kenca duh dipuji wanian ieu mah kunaon maneh milih di dieu duka atuh da dipi urang kupun bojo heuh sia ge di ditu baru dipuji wah ieu jelema wanian teh sieun ku pamajikan maneh kunaon di dieu duka da dipi urang kupun bojo heuh sia ge kaitu aduh tai dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nya atuh aya dongeng mah kudu kitu aya jawara duapan pasea euy wah pasea makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu tes jamatan rek mundur gengsi bet pas samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah anu saurang deui sarua euy bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso blati wah waduh ieu mah pilibuteun tet siap bedog teh nyebut bedog hareup sia nyahonon ieu bedog ari ieu blati tukur sama ayu ai sugan teh gelut plong teh duanana ngemplong ya pasti jawarana orang Jatayu ya aduh tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago saya teh jelema jagoan anu gegebegan lain jagoan imam mah mawa duit euy di karungan makanya geus ampir maju ka peuting aduh kumaha lamun aya rampok tapi bismillah we kumaha engke buat bener di tempat nu sepi rampok 5an lalaki jeleng nyarep marawa bedog ditingker kabeh eureun sia nyaho aing naon tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikian ka dewek reuwas eta nu marawa bedog ya pasti nu mawa duit teh jawara deuk naon sia teh kikian marawa bedog dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah kadek na sia malunur teu wani teh hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun warani pupet ngararadek geus ya geus hae aing sugan teh jago hae aing ade sararea ge bisa duh alah oh ada hari dongeng mah tuh nya pae ada dongeng mah tuh euy loba urang sok inget dongeng-dongeng mah baheula teh anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy tukang celep lain lu curugna eta teh lain tukang celep aing nu keukeuh mah tukang celep hiji mangsa bangsat mau kaloteng berenang lotengna teh bobo janelana teh kusena rusak dikosewat teh bangsat teh labuh ka handap tut pae bangsat do bakat kusieun dagang pae keluargana menuntut kana boga imah tidak ridho ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu digekum gantung supaya pae sarua ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah anu salah mah tukang kai anu nyeun kusen ieu teu balik nyeuna matak jelema ti soledat dipanggil tukang kai sia kudu digantung cek tukang kai tong nyalahkeun abdi tah awe tatangga nu baju beureum nu baju oranye nah abdi nyelep baju komena cek abdi hejo nah dicelepna oranye lantaran katempos yang ngaganggu itu aya wae awewe eta teh nu make baju oranye awen baju oranye dipanggil sia kudu dihukum gantung cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep Pak nah abdi pan hayang baju teh saresna oranye hayang hejo nah kanu dicelep oranye tukang celep dipanggil sia kudu digantung bantah ka itu ka dieu eueuh alasan terpaksa kudu digantung aider teh algojon teh jelema belegu tukang celepna jangkung ai tihang gantunganna penek atuh teu ngagantung teh pae-pae cek hakim geus dihukum we hese Pak cenah
Nah, jangkung teuing nya jalemana. Ai sia bodo-bodo teuing, neangan tukang celepenek. Tukang celepenek keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dos abdi penek ya. Barang geus digantung teh. Atos tuh. Adil karo saudayana adil. Nah, pada eta alasan nabi naon make dihukum penek sia. Eta hukum meni gampang gitu nya Trun. Zaman ayeuna mah hukum teh. Tah model kitu. Aya kitu do ayeuna Kakang. Hah? Hukum ayeuna di urang teh model kitu. Nya sigana mah. Nya kan zaman Waktu kecipta. hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese. Nya ta eta. Ada sultan seperti. Nya mending siga si Abu Nawas nya. Nya. Kaitu ka dieu membawa pantau mobil. Kubatur teh dising-sirikeun ai maneh jiga nu lieur nya kaitu ka dieu membawa pantau mobil naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mah pantau mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris teto. Karti bari ka gidi. Ai sia. Lugunya ya filosofi. Nang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jo cocoretan make spidol, cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui sijerian. Opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ieu? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Ai cek dokter teh, atuh maneh ulah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini telepon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa nabi mah bohlam? Itu. Aya deui sarua anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bade nyunkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Ulun teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya, bawa dulu na ka dieu dicanak ya ge. Bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Alah. Heuh da. Ya benar-benar ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Apaan urang teh ngahibur jelema. Pada aya awe nu banci teh mah kan kitu. Bang. Ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Yo, bener. Ngucok-ngucok tai ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ber. Kayak tai ayam itu bokon. Kecek-kecek tai ku bokon. Nyaho. Yang happy ya si awewe lalaki kita bego. Lalakina belegung main jorok yuk. Hayu. Dore ngucok-ngucok tai ku leungeun. Pak, kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kajeleng karena cubluk. Nyaho. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Duh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah Ini menjadi. riwayat lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awena teh. Lu daripada gini kita nyanyi dong. Boleh. Ai gorowok teh. Maju tahun. Nangkaning malam minggu sararea atuh kalaluar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh da mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh, ya celegung. Romi Sandili. Monorjang. Oh. Lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu tol. Cek awena teh mantau sia. Suli aing digetan ku sia. Teh kan isi materai. Geus met dia jeung. Ya. Di atas materai kita pernah tekan. Lain malam minggu. Aduh, da eta mah.
Panetan bobogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Dadah keuheum meureun. Ciwit ku gegep. Lakina teh nyeri koplok. Apa leutik teh siapa kurang ajar aing geuleuh deuleu sia aing ger terame. Wah itu malam minggu jeung ambulan. Jeung hansip ngariung. Perkakas alat-alat tukar itu banyak ta. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam, pendengar, dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Sep? Di Jakarta, di harapan rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banceng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Bandung. Aya tulisan bubur jujum. Bubur jujum. Kekuatan rasana ge jika bantengnya kokok. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur Jelema perjalanan tadi ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Nah, bisa teratur. Kan weak di dahar di Bandung kan ya. Asal radio baheula iklan teh lain produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sadunya, bubur cucu di Bandung moal aya 2. Bubur cucu make kerupuk, make emping, make nol, make api cingapela. Bubur cucu jamin urang moal linglung. Aduh ampun eta mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur jujum. Nah, acan hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanduk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, sing pageuh nya ka bubur jujum. Nu nagih ngareos, gagul bulu tok mangkok. Bubur jujum. Seueur gunana. Pan aya nu eta euy. Aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam, cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Aduh. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh hareup. Eta salakina mun mamanapan sopan itu punten bae Bapak mana widi-widian sanes ungak abdi. Punten pisan hayang nyoco sirah ieu Bapak abdi nyanak sangu ieu. Adi cek nu dicocor. Kawana pun bojo nuju ngiram. Sakadap atuh asup heula ka jero mobata. Cocok tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocok. Ku bata. Rubina sabios bedo Bapak. Lain sudah nu ngidam syukur parupanya kahayangna. Ya benar. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaneh pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga. Dan harganya 750.000 capek kalau kontan jual kredit tah nona minta dangsa. Dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Taralalalala bu. Labu udah bingung mendorong nak ke mana. Aya kok. Eta lagu nepi ka kitu. Tah dikoreh. Neu lamun dikorehan lagu teh euy. Mata ke kumaha. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Inilah musik jazz, naik kereta api, jazz. Lain atuh ka mana wae. Eta mah
Sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Budak lalaki. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make calana jero nya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini-nini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jung ka itu tah meuli calana jero. Nu nini cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana Mang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di handap. Pi orang masyar calana dateng ngau calana jero cek aki-aki. Atuh dewe kayak kitu merek naik we geus. Naik di jalan. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah 50.000. Muli silet. Oh, sudah mau titah ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh buta awewena teh pan eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadret perang turun cenanya kalap aya ka sawah. Aya aki-aki sorangan keur macul. Wah, hese cokot teh ieu aki-akinya. Kiri we dibawa aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroesan na nyeri. Bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamun da bitis mungkunya euy. Alah. Elala jong main ba resep-resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah. Nu urang mah euy. Mislila urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teu parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papanggih teh ka urang mending ngagabruk. Kredi di mana? Mage jeung Kang Edi. Wong si Maradona mah nya, da Maradona mah ngaran aslina Melin Maradona kok disebutna mah. Non sapopoena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh mending ngagabruk. Kang Cep ka urang teh. Di mana wae atuh? Diantosan saya Abah itu euy. Da ramana mah jago pencak. Si Pele nu karunya mai eta aya mus kolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papanggih teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bal keneh, wah. Tinggal disyukur ge Kang jangan spengkor. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus bukan keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh mah barang golosor leungeunna teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Sok sia mending digorowkeun capet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka. Sawius ngucapan we nya mun ucapan eta we tiang beus nya. Tah eta penyempengan bus. Cumuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Nah urang mah lain curug neng di dongeng aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Hor eta mah aya awewe di desa nya. Iya. Rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ke batur favoritna ke resep laja wayang apa? Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh aduh. Eta mah sarerean nika bingung atuh. Tah kirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ora ya tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh jo gidi-gidi tina sisi bilik teh. Saha? Gatot Kaca. Walah eta mah cenah euy. Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunang. Nya talokon curugna teh tina bili. Aduh. Heuh curug nu mana we eta mah curug. Talokon bili. Was malum keur eta bubur keur ngecek bubur.
diseblok teu ku hurufana. Eta diseblok kuduna mah curug ka seblok teu ngajerit aduh, ieu mah lain kulantar ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat jika Gatot Kaca. Tobat. Ha. Ngeus atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh, tah ieu. Dongeng nya. Tah, eta. Dongeng mah. Oke, aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot dewek. Sekali anakan teh nyo nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sekali megar anak aing nepikeun ka aya 30. Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100. Cicing Terus ngalieu ka maung, kumaha sakarang maung? Maung nangtung lalaunan we. Leres simkuring mah anak teh mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge maung. Cempek kabeh eta sasatwa. Leres pun anak mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge maung. Tahu teh. Cicing calik deui eta cempek kabeh sasatwa. Iya da sieun atuh. Oh, hiji ge maung. Apa? Yang marmot 200 bae meusieun. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah? Ieu mah orai. Grup orai mah rabok, barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai biasa di bareureumman. Marabok, kudu geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik berbalik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae digalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok lah. Mana cenah? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang mah selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing. Tah orai teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nepi ka muracun atuh euy warung. Kios, bro, nu bogona keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing, garasi anjing. Kios tangga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing, garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan rel. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing ditang ngomekeun listrik talajena panjang-panjang teuing. Di ngorondang na jalan rel. Nalila benernya. Oh, da eta urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua dongeng nu gelo. Tanya kitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter menuju sare, mulanya jam 1 putih, kirining teh telepon. Dokter, tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari maneh ulah cicing. Abang abdi mah bohlam. Eta mah teleponan di babet. Siapa jeung mabok. Abang abdi mah bohlam. Tah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Dikasih tahu ya. Gede geureuy. Nang kasih nang. Cik maneh itu bulan panon poe. Saha Abang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan tamu. Oh, kok gujro nu mabok jeung nu mabok kitu. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, orang tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu peta bulan panon poe duka tuncep da bapak gejalmi engang. Leuwih mabok pun. Duka cep da bapak gejalmi engang. Heeh. Oke. Saya euy aya deui nya baheula dongeng. Dongeng tuan-tuan mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Tah aing ngaran anakna teh sahanya lah
kemudian urang mah Udin gitu nya. Kudu tah eta. Eta mah lain kunaon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing. Udin, ceurik nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak datang ka kolotna dilaporkeun anak tuan begitu eta nyaho teh kolotna mah. Mana Udin? Panggil kita harapun guruna tem dicarekan ku bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nu nandatangani sekalian teh. Terus terang ka abah cik guruna paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Iya nu lieur. Ya panjang namanya mana nu nandatangani. Ngaku ka abah. Tah euy. Dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Aku ingat di Jakarta banyak. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta. Tumpak bus ku kurilingan rek eureun. Alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha. Nah kabenaran pisan pan. Eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun. Ya di Diponegoro berarti turun. Muter saeutik. Urang Padang, Imam Bonjol, berhenti. Iya, cenah. Terus ke Kebayoran. Tah urang Batak ngagorowok, si Singamangaraja, berhenti. Oh, cek urang Sunda teh di Jakarta mun nek eureun nyebut pahlawan masing-masing. Si eta teh nyaho da teu ajar sejarah, saha? Kabaran inget jago pencari daerahna. Abah Wiranta. Teu didenge ku beus tuluy we. Abah Wiranta. Naon sia teh kamana wae atuh. Halah. Dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha. Tai dongeng mah. Eta dongeng baheula mah. Eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah da baheula geus parhul. Lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing. Dongeng anu kapek-pek jeruk. Aya jelema ieu keur malu kapek-pek jerukna. Alah cuma baru ieu. Meni geuneup, getih bubungan. Oh tuh kumaha cenah itu? Itu cenah si ibu itu tuh. Pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning. Itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun. Puye ceu abdi cenah ka corok curug. Atuh cenah bebaskeun kana bojor muning sok cager. Cos karena bujur muning cager euy. Wah tenang. Isukna 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceuk. Ya abi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah. Cos cager. Hiji mangsa kapepekna peuting. Jeung poek jeung naon ieu ceuk. Aduh kumaha tuh jeung ku di damaran. Lah keun we teh aya damari da apa? Teu diantar ku ece, Barang sup. Cos kitu na. Jang mah lain bujur muning. Ai cek si bujur mana teh. Ajen teh geus ge lain curug. Akeun mah da ge lain curug. Aduh. Tah inget dong aki-aki dina bemo. Dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok, bari nunutan ngalengut. Hareupeunana hareupeun awewe teh, hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan. Efek teh bemo teh gejilikeun na lomangnya di jalan nu bolong. Kejelik meureunnan tah. Budak lesot, aki-aki teh jongklok. Ai gep teh. Aki-aki nyusu. Si ibu inungna budak cicing. Bari peureum da tunuh. Barang ngaretanap keur aki-aki keur nempok nyusu eta mah kesel. Sirahna dijenggut. Sia teh naonan? Hei didangeukeun eta bari didangeukeun aki-aki terap. Aduh wareg si bobol teh. Make jeung si orang wareg tadi beureun. Aduh. Keun bae atuh eta mah ngaranna ge dongeng. Ampun urang mah da ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah. Tah baheula mah aya dongeng teh. Tak orang mah inget mah dongeng anu maot kok. Eta anu maot ngejulurnya ari anu tunggu teh ti peuting aya berenang. Ieu anu maot anu apa
poho deui teh dongengna euy urang yang Indonesia aja nah. Poho deui euy dongeng eta teh. Da aya dongeng eta teh, aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok. Naon nya nu alus teh baheula teh. Poho deui euy. Da loba teh dongeng kitu teh. Naonnya? Keur ngadongeng atuh heula. Sila teuing euy teu ngadongeng teh. Sila teuing teu ngadongeng. Oh nya urang negro baheula teh aya tah. Di negro pan hideung teh jadi kebanggaan. Anak negro tiluan keur paunggul-unggul. Bapak aing panghideungna sa negro mah. Itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang. Bapak urang cek nu katilu. Bapak maneh kumaha itu? Bapak urang mah lain bohong euy keur main bal katemprang potong tah. Katingali ku aing tulangna hideung. Walah. Atuh mah hebat bapak urang. Bapak urang mah kacugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah. Aing asup patepas, bapak aing keur maca koran, aing asup bapak aing hitut poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideungna hitutna ge poek. Aya di budak koboy ulin ti peuting, ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadengin leuwas pan. Barang ditingali cenah ngintip yeuh, ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah. Ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana. Walah cenah euy bapak urang ieu. Lamun ku aing diketrok diganggu, geus pati sieun mata kumaha nam jantung. Launa laan senal teh. Pancorkeun kana janelana atuh lesot ragrag. Kuprak gebeg bapana teh. Atuh cilaka. Geus tinggalkeun nya paur. Bisi cilaka, teh isukna beurang ka karak datang. Puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo anu bewayah kijol, ceuk bapana limputan-putan di camanyet. Ti peuting kana aing nungguan senal nu hiji deui. Kasiksa aing tegang. Nepi ka brai beurang nungguan senal hiji deui. Atuh hiji deui. Nah kumaha? Alah. Nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh. Aing mah malah aya nu ieu. Aya tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong. Wah, saya anu ngusup jago di dunya mah cenah. Kumaha kitu euy? Urang mah kakarak celom langsung disanggut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunya. Walah, cenah eta mah. Ceuk nu kadua nyahebat keneh dewek. Kumaha maneh? Urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan. Lauk teh nolo. Buru atuh. Sekiat ya yang nyantok. Begak kitu. Ceuk nu katilu. Teu aneh halus eupan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup moal apaan? Maka tuh alus-alus eupan, pake jeung nanyakeun, anjing ngusup moal apaan? Tah, kudu kitu. Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh. Contona deban seh, delam seh. Kitu. Eta teh leres. Kapungkur aya budak titah sakola. Efeknya kalau ka ulin ini ngangon muning, ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik. Bapana mah nyangkana sakola. Hiji mangsa bapana keur ka sawah ka Tegal. Budakna bebejarek ujian rek sakola. Keur ngangon muning. Pandeta di bapana nanya heula. Bener mana sakola teh? Nya Pak, diajar naon ditu basa Belanda? Cing dewe kae nyaho. Ada gampil Pak. Heuh hayang nyaho lampu basa Belanda naon? Delam. Ai bangku debang. Gini gampang. Tinggal make de. Hiji maksa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalah ngangon muning. Tu eta mah ambek. Hey Deuj. Cenah maneh teh deuk di school geuning ngadon dengon demun. Hayo debal. Ayo balik. Kitu euy. Tapi aya dongeng ya, Bulan. Ieu pikiraneun ieu euy. Aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur. Ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu
ngarorakena remaja si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3. Mun bapak maot ya harta bapak bagi 3 mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Tu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Buhar. Ari ieu nu dua jadi ripuh. Kumaha cenah lalapan pe ka kieu ceuk nu panggedena. Saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur. Pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur. Geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kana pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar. Ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum. Minuman bir, minuman naon gitu. Wah poe teh cenah. Terus tuh eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna olohok. Nyawa kitu mah ini mabuk. Ini bayangkeun we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabarapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana. Jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya. Tah eta euy mata oge sok palalaurna teh ampun urang mah. Tah. Ieu mah aya hiji deui nya. Tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek sing kalapa rek turun teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Ipek teh bari malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gagaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi teh surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun beja-beja sia moal payu sia surabina leungeunna urut bujur aduh jang ulah cenah ulah jang ulah cenah jang sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sareng moal cenah ya Rek diunuskeun namanya. nya rek diunuskeun moal cek si ujak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah curug ngiji deui teh aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang Iya. urang mah cenah kayung ieu marek dagang lahang we oh atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja sia mana meuli sia mana meuli sia sarua hiji-hijinya itu nama dame geus aduh aduh dongeng aki-aki sebling eta dongeng aki sebling teh kitu kok atuh aya kolot aki tulis teh boga pamajikan nya hirup sorangan tapi mereka hayang budak mah rada aya keneh Masih punya birahi. nya yuk ke dipipir mangga disasarung tah curugna teh nya curug hiji deui diabuskeun kana botol sup kana botol dicabut disada bling tak deui sup bling aya budak orang ngintip naon si aki-aki teh barang ditinggal aki beja-beja sia ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah teu bisa beja-beja udud atuh udud ya
hiji waktu cenanya aki-aki teh keur ngala buah eta budak ngora teh kajauhan nyamperkeun aki sebling kadieu jang kadieu ieu buah isukna aki-aki teh keur ngabedak keur ngala lauk kitunya sampurkeun ki bling kadieu ieu lauk aya budak ngora nu hiji deui nah saha unggal bling-blingan di bere wae Tanya sejarahna. si eta keur cicing di balong keur rewakan aki sebling tanya mimitina sia mah dilarepkeun ke balong aduh kurang teh aya dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih aduh eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun nang bunga. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta cenah jeung parasot geuna calana kaktus. Jika nama orang tegas mejana eureun nah. Capek atuh da. Jenis karolot tadi. Jeung karolot atuh rek naon urang wae ruk teh. Buka era. Geus arincuan. Mun di urang ngalarti dah henteu. Kieu we terus. Tah kitu nyangakeun kasalayanna nya. Wilujeng.